Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sareng syukur hayurang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci, margi rahmat sareng hidayahna urang sadaya masih dipasihan kasehatan. Nah, dina waktos ieu simkuring sapara kanca bade nampilkeun tugas video basa Sunda ngeunaan iket wilujeng nyaksen. Tepangkeun wastapun Rado, wastapun Ali, Wastapun Aldia, Wastapun Diani, Wastapun Nisa, Wastapun Siti Fatmah Zahra. di dia simkuring sapara kanca bade ngedangkeun video ngeunaan iket Sunda wilujeng nyaksen. Materi umum iket Sunda. Iket Sunda nyaeta panutup sirah anu dipake ku lalaki Sunda. Biasana dipake babarengan jeung baju komprang dina acara-acara nu tangtu. Iket ieu dijieun tina lawon anu ditalikeun ku cara khusus nepi ka ngabentuk pola anu unik jeung simetris dina sirah. Iket Sunda biasana miboga rupa-rupa warna saperti hideung, biru, atawa motif batik khas Sunda. Iket Sunda teu saukur miboga fungsi minangka panutup sirah, tapi oge ngandung harti simbolis anu jero. Iket ieu ngalambangkeun kasatuan, kehormatan, jeung identitas budaya Sunda anu kuat. Kamakean iket Sunda oge ngagambarkeun sikap hormat kana adat jeung tradisi anu diwariskeun ku karuhun. Iket Sunda, buaya ngansar. Buaya ngansar nyaeta salah sahiji bentuk balitan iket Sunda anu bentukna panjang di bagian tengkol, siga buntut buaya anu keur ngansar. Makna jeung filosofi, kakuatan jeung kawani teguh dina pendirian, waspada jeung siap nyangharepan tantangan. Buaya dipilih tina simbol sabab dikenal hewan nu kuat sabar, tapi tetep waspada. Lengkah-lengkah iket buaya ngangsar. Hiji tina iket segi opat diripet jadi segitiga. Kadua, pencet atanapi rapihkeun tungtung kain iket anu bentukna segitiga di hareup. Katilu, gulungkeun dua sisi kain iket ka hiji arah dugi ka katengah duanana. Kaopat, saatos digulung eta sisi kain iket anu kenca sareng katuhut teh bakal ngahiji di tengah-tengah. Kalima, nganggena ti pengker mastaka dugi ka kapayun mastaka. Kagenep, silangkeun kadua sisi kain iket ti katuhuk ka kenca jeung sabalikna. Katujuh, kain iket anu aya di luhur bagian payun mastaka diangkat saalit ameh ngabentuk segitiga. Terakhir, dirapihkeun. Kesimpulanana, diajar ngeunaan iket Sunda ngajarkeun urang yen iket lain saukur panutup sirah, tapi mangrupakeun bagian penting tina budaya Sunda anu miboga ajen filosofi anu jero. Iket Sunda ngalambangkeun jati diri, kasopanan, jeung ngerasa hormat kana adat istiadat. Sajabati eta, urang oge diajar yen unggal model iket miboga makna sewenang-wenang.
Sarta cara makena oge kudu rapi jeung bener. Kukituna iket Sunda kudu dijaga jeung dilestarikeun supaya budaya karuhun teu leungit ku zaman. Sakitu anu tiasa dipikahatur hapunten bilih aya kalepatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.